Langkung tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, mangga urang teraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Si horeng si mana horeng harita teh cenah para mitra si rabok teh didatangan ku si mawat ciciptaan teh jadi maung lodaya. Maung lodaya ciciptaan anu asalna tina ucing ngaranna si mawat. Ucing nu boga warung tuh para mitra. Aduh si horeng atuh elmuna eyang akipaksi eyang paksi ekapaksi. Elmuna para mitra aki-aki nu namina eyang ekapaksi. Mangga urang teraskeun hanca dongeng. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Si horeng si mana horeng sing sakura rengkak saparipolahna eyang ekapaksi. Harita teh kanyahoan nyaeta ku Jakarancasan. Da harita Jakarancasan teh pura-pura sare padahal panonna melete. Manehna bisa ningali sing sakurengkak saparipolahna eyang ekapaksi tina nggoning nyipta atawa ngajadikeun eta maung lodaya nu asalna tina ucing si mawat teh. Bari sabada harita si mawat dititah ku eyang ekapaksi asup ka hiji kamar anu dicicingan ku si rabo. Ngagerentes dina jero hatena harita Jakarancasan atuh kulantaran bakat ku ngarasa manehanana reueus ku elmu anu dipiboga ku eyang ekapaksi teh. Nyaan kakara saumur nyunyuhun hulu aing ningali elmu model kitu. Ai sugan teh di aing wungkul elmu anu aheng teh. Rarasaan aing mah pangunggulna aing dipadepok tangan panyingkiran teh. Elmuna hararebat. Tapi geuning aing sabenerna mah kurung batok. Nuhun atuh Abah. Abah parantos nugaskeun ka abdi. Meureun mana kitu ge laingan saukur tugas-tugas teuing nyusul si Suta Mangala. Anu parantos maling senjata tongkat batu karang. Tapi Abah mere hiji gambaran, mere luang ka diri abdi sangkan abdi ulah kurung bato. Sangkan abdi loba pangalaman. Da lantaran ai luang teh datang nati pada urang. Lamun abdi cicing wae di paguron, muhun cicing wae di padepokan panyingkiran rek di mana atuh nambahan ilmu. Ayeuna mah abdi pendak sareng hiji sepuh anu memang kalintang hebat elmuna, kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti. Anu mana eta eyang teh tiasa nyipta ucing janten maung lodaya. Nyaan teu sangki si eyang boga elmu anu kitu. Saha ngaranna cenanya eyang eta teh? Aing hayang nyaho lah, nyaan terus terang we lamun seug. Aing aya waktu mah hayang nuluykeun perjalanan ngilu ka si eyang. Hitung-hitung nyiar luang yang pangalaman. Jeung deui nyiar elmu panemu jampe pamake keur kasampurnaan hirup aing. Boh di dunya, boh di akhirat. Nyaan hebat pisan ilmu naon atunya. Nu dipiboga ku si eyang teh. Kitu gerentes hatena Jakarancasan. Ngarasa reueus kana kapinteran eyang ekapaksi teh. Kocapkeun para wargi ari maung lodaya ciciptaan. Nu ngaran si mawat teh tuluy harita teh digerendengan aku eyang ekapaksi. Mau aco asup maneh nyutuh ka kamar nu pangtungtungna geura itunya. Poke dudut tajanggotna tuman jalma kitu mah. Harita keneh teh loba catur atuh gerem-gerem. Maung lodaya ciciptaan anu asalna ti si mawat ucing anu bogana nu boga warung. Teu loba catur harita ge para mitra sadaya kulantaran kabiasaan si rabo. Lamun sare tara ditulakan.
jeung deui maneh nama mun sarete tara ditulakan teh lantaran sok aya anu ngahibur ka manehanana mun pesen ka tukang warung sina asup cenah tengah peuting nyaho-nyaho geus dihibur we puguh we bari dina kaayaan atuh tunuh ge tuluy aya nu mencetan aya nu ngarancetan meuni karasana teh cenah meuni asa genah masih karasana teh kahayangna ge kitu malah harita ge antara sare jeung henteu aya harita nu ngagulusur rarasaan mah rana anyar teh pesenan manehanana ka tukang warung atuh puguh we bari peureum harita teh si Rabok nyarita aduh gelis enggal gelis aduh kuatos diantos-antos tidak tadi aduh ieu cara rangkeul cara rape aduh hoyong dipeuselan sing raos meuseulanana gelis pang-pang nama eta aduh buah bitis teh cobi geura peuselan lah teras dampal sampean di peuselan aduh ampun nya antos kitu mas daka di peuselan aduh awak ge peuselan tah palabah tonggong dirancet kira aduh ampun nyaan ade hanya ri awak kita sok enggal gelis harita kene para wargi sadaya joblak atuh nang karak bengkang harita teh si Rabok da memang kitu kebiasaanana lamun dipencetan kuno gelis teh langsung nang karak bengkang harita aya nu ngagulusur kan awakna disangkana mah leungeun nu gelis meuni lemes ka bina-bina gelis aduh meuni nikmat kieu meuni ngageleser kieu aduh ieu pandangan lemesna keur maklum nu gelis mah tara nutu jiga nama ieu mah aduh tara daek nyeusehan pada melantengan ngarancetan wungkul nepi ka lemes kieu ieu pandangan aduh ampun sok tuluykeun arancetan lah harita keneh para wargi atuh maung lodaya ciciptaan tuluy ngaletakan awakan si Rabok teh anu memang puguh si Rabok nepi ka peler peureum beunta lain bobodohan bari peureum ge para mitra bari harita teh aduh ngarasakeun nganikmatna luar biasa meuni asa diusapan kuno gelis lir ibarat sare jeung widadari we cenah kitu ceuk si Rabok teh mah ari eta maung lodaya tuluy manehanana tuluy ngadeuketan kana gadona tep digegel aduh gelis ampun anu nikmat kieu gelis padahal para mitra sadaya harita teh langsung sakaligus gep digegel gadona kanyut tidudut satakerna nepi ka para wargi harita teh kontana si Rabok nyaring ai berai peunta nempo macana geus nangoh luhureun beungeutna guak atuh tarik naker wah aya maung ceuk si Rabok para mitra sadaya gaur maung anu ngaran Simawat teh ngagaur luncat reuas meureun asa kagebah gajeleng harita teh si Rabok ge nganyol ngagajeleng bari nyamerkeun bedogna arek naat anak narajang lempeng pisan kana sirah Simawat teh oro kaya para mitra da Simawat ya lain Simawat samarangan ieu mah atuh lain Simawat sawanea atuh para wargi Simawat ge Simawat lain deui harita teh harita ge para wargi sadaya barang manehanana eta Simawat harita teh disabat ku bedog kuat ngelok bari terus ngoet kana suku si Rabok cih jadol sia ngoet kaing jeung di mana ye meong segala itu terteraun awas yen boga warung wani-wani ngasupkeun macan ka jero kamar kurang ajar sia ceuk si Rabok bari harita teh atuh tuluy ye manehanana ngaguak bari jeung ngahudangkeun sarare anu keur sarare pada hudang kabeh pating pucung hul nyalampeurkeun harita keneh nu sarare teh para mitra harudang nyalampeurkeun ka si Rabok nu keur tarung jeung sakadang macan teh iwa ti jakarancasan nu harita henteu atuh teu hudang teh maneh nama kerek we nyegrek pura-pura kerek nyegrek teu kaganggu ku gorowokna si Rabok teh
Para wargi anu mulia, satuluina harita atuh anu nyalamperkeun teh lain nulungan, tapi kala kabirat manehna baralik deui da sieun ka cakar ku sakadang maung teh. Sabrut mari narutupkeun panto sarta terus ditulakan diganyel para wargi kunaon we bisi cenah maung asup ka kamarna. Atuh kabeh dijararo kabeh mapatinga agar ulung lantaran sieun cenah di eta di sieun dikerekep ku maung. Harita ge para wargi sadaya haku naon we aya nu di jero teh di kamar bakating ku sieun teh diganjelna. Malah aya nu numpuk-numpukeun eta lomari ngaganjel panto sangkan ulah bisa dibuka. Gaur-gaur maung lodaya ciciptaan ngarontok ka si Rabok, kukuna meuni rangah matak si Kasima anu ngalawan. Para wargi sadaya sarerea pating buriak, hiwa ti Jakaranca sanjeng Eyang Eka Paksi anu teu katingali ngilu aub harita teh para wargi. Kocapkeun si Rabok harita geus padangong-dangong pahareup-hareup jeung sakadang macan di jero kamar. Memang tempat kacida sempitna. Harita keneh atuh si Rabok ngababad eta macan, tapi macan jiga nu ngarti siga manusia we pinter ngalugat legotkeun awakna. Eueuh serangan bedog anu diheumbatkeun ku si Rabok keuna saeutik oge. Estuning tapi snaker macan dina ngalugat legotkeun serangan si Rabok teh. Dina hiji waktu atuh harita si Rabok ngulinkeun bedogna, barang macan rek nyamperkeun harita maksudna rek ngarontok, teu loba catur beuntarang palabah tarangna harita keneh dikadek ku bedog manehanana. Sedengkeun bedog si Rabok teh terkenal jaba gede, jaba rubah, jaba seukeut deui. Lir ibarat badog paragi ngarajang bako atuh. Lamun seuga atuh harita keuna kana tatangkalan ge dengan sakeplas cenah kitu bejana. Harita para wargi keuna na kasimawat nu estuning are. Aneh kabina-bina ngan saukur ngabelentrang, bari simawat teu kerel-kerel, malah tuluy ngagerem deui leuwih tarik batan tadi. Jadol sia. Waduh. Bedog aing sakieu hebringna nepi ka teu teurak dikadekeun ka ieu macan. Macanna naon atunya buah-buah macan samanea ieu. Aing heran deing bisa ngahareupan macan model kieu di jero kamar. Waduh, sajelema anu ngasukeun macan teh nya. Awas sia. Geus kitu para wargi sadaya gabrug atuh harita keneh si Rabok digabrug ku macan. Puguh kuku anu sakitu gedena teh nyecep langsung kana awak si Rabok. Si Rabok harita geus teu kuat nahan ka nyeri, manehna antuk nama tulung-tulungan. Jejeritan bari harita teh para wargi sadaya. Bakat ku nyeri meureun dikerekeb ku sakadang macan. Sedeng manehanana aya di jero kamar, kawas budak leutik ulin we para wargi lantaran teu bisa kabur jauh. Harita atuh tuluy nyarita aya nu nyarita ningali kayan si Rabok kitu teh aya nu nyarita. Oh, yo bongan we. Sok aya somong. Gua aya nu nyoba. Kumatak jadi manusia mah ulah agul ku payung butut. Ulah somong, ulah sok jahil kaniaya kasasa mah. Taki itu jadina aya nu nyoba. Dicobana ge ku sakadang macan. Can ku manusia, cacakan ku macan, geus kisah kitu ripuhna. Komo manusia nu ngabogaan ilmu jeung akal. Manusia mah wah, usik mali kersana Gusti atuh. Atuh hayang hudang dihudangkeun ku Nu Maha Kawasa. Cenah hayang gerak digerakeun. Coba upami Nu Maha Kawasa ngerasakeun urang atuh henteu bisa gerak mah meureun maot ngaranna. Pokona mah sakedet netra bakal kajadian. Sedeng ieu jelema teh meni asa sombong kabina-bina, agul ku payung butut asa aing uyah kidul. Nya aing mah puas teuing we bongan manehna atuh meni asa aing teu deungeun. Ceuk eta sora para wargi sadaya
nyarita atuh malah mah atuh anu ngagerentes ge lain bae si Aki malah jakaran casan ge nu nogel dina bilik ngagerentes nyeh manehna seuri sorangan teu kuat kulucu teh. Teu salah para wargi omongan eyang Eka Paksi teh geuninganan. Atuh harita jakaran casan rek dibere hiburan istimewa. Lalajo sigana mah nyaeta lalajo sirabok tarung jeung sakadang macan. Para mitra pamirsa nu sami-sami ngabandungan dongeng. Ka para wargi sadaya si horeng lain anu ngarerep di warung bae nu hudang teh. Nu boga warung ge nu ngaran Mang Pei harita para mitra sadaya. Mang ngawani-wanikeun maneh nyampeurkeun ka sirabok. Nya ari sabrut teh para wargi sadaya. Atuh harita si mawat ngarontok atuh Mang Pei ngaguak bari ngincet nyaho-nyaho. Harcalanana geus baseuh sarta ngagenol harita teh burus. Para mitra sadaya ngagenol aya bukuran atuh dasar teh we busiat kolot para wargi. Ada berebet lumpat bari egang dahar pepeyegeungan para wargi sadaya. Asieun maruragan di jalan. Manehanana para wargi disusul ku pating gorowokna anu ngaganengkeun peutingan nepi keur sepi jempling. Aya naon ieu teh aya naon he? Barudak aya naon ribut kieu? Ceuk eyang Eka Paksi. Atuh api-api teu nyaho we kana kajadian harita manehna teh. Ye, pokoy meong mun geus gede kuda. Nyoan ka kara teuing. Ampun teuing jeung asup ka kamar eta. Nya ka kamar eta tah ngupang tungtungna. Temal Mang Pei bari ngadeg-deg sieun jeung Kasima jaba para mitra calana baseuh di handap. Aya mau. Nah, lain tewak atuh. Ku jelema jago teh apa aya jelema jago lain dieu teh? Oh, anu sare dinya tadi kamar teh anu kamarna urut Aki teh geuningan. Pan jelema jago teh. Cek Aki Eka Paksi harita teh tapi tetep diuk nama harita teh henteu pinah-pinah manehna diuk didinya bari ngalahun incuna. Sabot kitu sirabok lumpat ka dapur meninotog-notogkeun maneh diudag harita ku si mawat bari tulung-tulungan. Pira ku aya jago-gogoakan. Tewak atuh kadinya lain gogoakan kitu. Geuning jago teh kawas ieu kawas budak leutik. Sok araraneh teuing ongko cenah ngakukeun jago. Ongko ngakukeun hebring. Geuning kakara diudag meong oge geus beungi. Eta meuni rampeolan kitu. Tewak atuh kadinya lah. Wah, ngabacot sia ki peot. Peka tuh sia talawan. Mua sekali ngerekam ge modar sia. Pasti dihaka jeung tulang-tulangna. Pating peletuk kadengena ge tulang parotong deuleu. Cek sirabok harita teh nafsu meuni luar biasa. Asa dihina ku aki-aki teh asa diheureuykeun. Geuwat pasang kuda-kuda sabab harita si mawat gerek ngarontok deui manehna ngajleng kaluar. Harita para wargi sadaya sirabok pasang kuda-kuda bari siat gancang luncat kaluhur ceduk tidak gorong kena usuk. Atuh dina ragragna teh tarik pisan jeung reuwas deui gebru juralitnya ngadupak harita si mawat teh untung we teu sakalian dikerekem. Pangrasana mah para mitra di luar teh cenah di luar aman padahal mah eta teh di luar anu memang henteu ditutupan ku bilik kungkul. Ai kentengna mah aya da kitu atuh ngaranna ge di warung di saung rada lega nu kaiyuhan teh. Ai panyangkana sirabok mah di luar tenang we. Jadi manehna jujuralitan. Harita keneh para wargi sadaya bogoh we pikeun si Aki mangeuna seuri ningali kalakuan sirabok teh.
atuh ya. Kantornya popolotot na bungkul si horeng teh bukti nama keyeup apu. Ai sugan deh heueuh we jawara kahot. Anu geus kamasyhur ka mana-mana ka koncara ka jana pria. Si horeng di mana horeng keyeup apu geuningan. Nyaho keyeup apu mah ya. Harita teh sangeuk meureun naon teh indi ti kamarkeun we manehna sina molor di luar. Cek Eka Aki cek Eyang Eka Paksi atuh harita teh para mitra sadaya nyeng sirikeun polahna sirabok teh anu pika kalucueun atuh para mitra polahna sirabok teh harita teh danya kitu teh ngumang jeung dedeg pangadeg dedeg atuh sakitu badagna jangkung luhur gede luhur teh lain bobodoan tapi ngalawan sakadang macan nepi ka rerempodan. Barang ningali si aki-aki nyeng serikeun puguh we si rabok nafsu luar biasa nafsuna. Harita ge atuh manehanana tuluy nyarita bari jeung hahaok. Wah, wani ngahina sia ombong kaing. Aya ngasan bedog aing sia. Si rabok harita teh malik nyorongot ka si aki teh anu katelah Aki Eka Paksi. Teu nolih ka si mawat mah nu harita geus ranggah we rek ngarontok deui. Tong waka ngalawan Aki atuh. Eta we heula lawan tawas dah eta. Wani ngalawan Aki atuh. Aki mah teu bisa gelut, anu bisa gelut mah tah. Awas eta rek atuh tah. Rek ngarontok. Iya. Harita para wargi. Atuh si rabok luncat tapi sukuna kaburu keuna kacakar manten nepi ka rampal. Si mawat harita langsung milepas ngarontok atuh ka Mang Pi. Aduh, Mang Pi ge ngajerit bari terus nembrag bilik nepi ka dieu tobros, teregdeg lumpat bari notog-notogkeun maneh. Sia Jamros, ira kurek eleh ku macan linyeuk ye. Lain pek-pek geura cewak tah, apa lain jago lain teh. Jago mogok meureun eta mah ngaranna. Dasar si jago mogok ieu mah tuh deh aing mah. Suan je heueuh we jago si horeng si jago mogoknya. Kabecus ngan saukur popolotot. Aduh, kabeuki ngan comro atuh da. Cek Eyang Eka Paksi para mitra ngahina bebeakan hayang puas ngaheureuyan si rabok meureun. Setan sia. Si rabok nafsu sebrut narajang nyabetkeun bedog beuni satakerna. Ngan orokaya sameme bedog anyog harita si Eyang teh jeung incuna nu tadi geus dina lahunan ngalayang pindah tempat harita teh para mitra sadaya siga nu tumpak jojodog we atuh para wargi. Cabrod bedog harita teh para wargi bedog si rabok nyasar kana paragi diuk anu paragi dalahar teh di dinya. Paragi diuk babangkuan di warung puguh we atuh. Babangkuan harita amuradul sapada harita ge dikadek harita teh ku si rabok geus kitu cabrod si rabok bepeus keuyang kalaka amek kana bangku. Nu matak harita babangkuan paragi diuk anu dalahar di eta warung bogana Mang Pi. Harita kene hancur atuh amburadul akibat dibekadekan ku si rabok teh. Geuningan kalah ngadekannya da bangku. Perlu suluh? Lamun perlu suluh ulah ngalah suluh di dieu, di leuweung ngalah suluh mah bari dage. Ngan kade ulah ngalah suluh di leuweung tiis. Kudu dinu bener we. Mun di kebon sorangan, pelak sorangan, heug suluhna ala. Ieu mah ngalah suluh kalaka di warung. Lain pisuluheun eta mah baraya, eta mah paragi diuk. Wah, kurang ajar sia. Beuki nafsu harita teh si rabok.
Nafsu kapegung amarah teu kawadahan teh lain bobodohan. Beuki nafsu terus mino deui narajang, teu nolih kana awakna anu geus raca gertihan tapak dicakar ku si mawat teh para wargi. Ari si Aki henteu kebat, kaburu nyingcet kaburu harita teh si mawat narajang manten, ngagabrug harita teh ka si Rabok teh. Ditukangeunana atuh gancang si Rabok nyingcet, bari nyodokeun bedogna kana beuteung si mawat. Cat! Bedog si Rabok nyabetkeun bedogna satakerna, kulantaran hayang sakali maragatkeun nyawana eta macan teh. Gaur si mawat harita teh atuh ngagaur bari ngelok, kawas nu ngarti pisan yen beuteungna rek diturih rek diarah ku bedog si Rabok anu sasebrut-sebruteun. Atuh geus kitu mah langsung atuh si Rabok langtung harita si mawat ngalegotkeun awakna, puguh we bedog si Rabok teu keuna, langsung eta atuh pinter-pinterna macan. Barang manehna eta macan geus anjog kana lemah jol jauh dewe ngagabrug kana beungeut si Rabok. Ari si Rabok teu cicingeun buru-buru ngelok, tapi kuku si macan teh kaburu terak manten, nancep kana kulit beungeutna nepi ka ruksak raca harita teh eueuh rupaan, disasaak ku sakadang macan teh palebah beungeutna. Uguh we si Rabok jejeritan, bari jeung pacampur jeung peurih deui, getih meni ngucur kana bajuna. Ye, rasakeun ku sia deui. Rasakeun ku tulang beheung kakara ngalawanan macan sia geus ripu. Macan masato komo ngalawan manusia nu boga akal jeung pikiran, sareng ngalawan macan sia geus ripu. Cek si Aki eka paksi, bari harita nyenghel we, manehna nyerenge seuri, seuri leutik di juru tuluy kunyam-kunyem, ngadadak awak harita teh, awak macan ngaletikan deui, ceneng luncat kaluar kana bilik, anu molongo urut Mang Pei nobroskeun awakna teh. Geus kabur, cek tukang samak anu nyaksian waktu harita. Waktu si Rabok gelut jeung macan teh gogorowokan, kakara anu sejen ge nyalampeurkeun. Aduh, untung we nyaan, untung aya aing, coba lamun eueuh aing moal teu malodar kabeh di lembok ku meong tah nu aya di imah ieu. Hah, nyaan aing mah aing bisa nulungan ilaing kabeh lamun eueuh aing siawa dikerekem ku meong. Si Rabok harita teh peupedeungkreung, harita bari pepedengkreng, sakitu awak geus ruksak, beungeut geus raca, dasar jelema sombong embung katitih ku batur, pangrasana mamanehanana we nu boga jasa atuh cenah ngahalangan sakadang macan, tah padahal mah para wargi eta macan teh ciciptaan, nyaeta ciciptaan Eyang Eka Paksi. Tapi kasep teu acan kasebut jago, da buktosna mah masih keneh kapalingan da eta tah. Masih keneh kapalingan kuku macan. Nah, aya jago nepi ka raca kitu. Eta pamun teu deden jadu nepi ka aduh ampun deui. Sungguhun eta dugi ka raca kitu beungeut eta. Pinu ku getih, cek si Eyang Eka Paksi bari seuri harita teh. Seuri jiga rada ngahina saeutik. Naon sia, ha? Aki-aki peot, yang dikadek sia ku aing. Bari sabrut narajang nyabetkeun bedogna kana awak si Aki. Tapi di tengah-tengah kaburu aya nu mapag bedogna. Tang, dua bedog diadu para wargi sadaya. Bedog saha atuh ieu teh? Harita keneh eta bedog diadu teh. Tuluy atuh nu saurang teh nyarita. Keheula ye Jamros. Kira-kira atuh rek ngalawan anu geus kolot mah. Kira-kira rek ngalawan anu geus rarempo mah. Teu kaci teh. Nah, hati era ku tangtungan.
sakitu pangawak gede luhur, sakitu pangawak ke janggung gede. Si Aki matu sakalim ngarames ge, sakepeul jeung bajuna. Ulah kitu anguran maka kolot kudu hormat, kudu bema karama. Ieu mah kumaha? Mun saha kadua bedog teh lain bobodohan. Si horeng si mana horeng atuh anu nyamperkeun teh. Anu nadah bedogna si rabok teh iwati jakarancasan. Manehanana atuh ningali kaayan kitu mah. Teu tega ningali si Aki rek disasa aku si rabok teh. Jakarancasan nu tita tadi ngahalangan nyentak tarik naker. Wow, sia rek ngabelaan aki-aki peot, ha? Si rabok harita teh jogan tawang we nyarita kitu. Dasar geus biasa manehna madina nyarita teh. Geus taya bema karama deui. Jeung deui dina ngoning nyarita teh sugal ka bina-bina. Harita geng nyarita kitu kanu anyar pinanggi. Kumaha jawabanana ti jakarancasan? Nya teu salah. Teu salah henteu, teu salah mun disebutkeun kaula rek ngabelaan aki-aki teh. Memang saguduna ngabelaan kaum anu lemah. Ya buktina aki-aki ieu jeung injuna ieu teh perlu dibelaan. Lamun ku didinya rek disiksa, kuring moal cicingeun. Kuring tangtu ngabelaan ka aki ieu. Lantaran katingali aki ieu mah teu boga dosa. Salah anika we eta mah. Salah anika sorangan. Da kitu wabalesna ka jelema mah. Buktina we geuninganan diasupan macan. Harita para wargi atuh puguh we. Ngadenge caritaanana jakarancasan. Netep seukeut ka musuhna. Harita tuluy atuh si rabok nyarita deui bari nafsu ngagugudag amarah teu kawadah. Kumaha atuh para wargi si rabok sabada meunang jawaban ti jakarancasan. Wah, kurang ajar sia. Sia rek ngilu ateul kan urusan batur deui. Rasakeun ye, ku aing bakal dianterkeun ka neraka deui sia. Ih, ai soal urusan neraka sorga mah eta mah. Urusan maha kawasa. Ya memang anjeun mah geus mutus kaula rek diasupkeun ka neraka. Nyamang teh teuing, tapi kaula ge usaha sate kapola. Sok sanajan kaula ge lain ahli surga, tapi embung diasupkeun ka neraka mah. Keulaan atuh baraya. Lamun anika rek ngirimkeun kaula ka neraka. Jawabanna tu di jakarancasan kitu puguh we pikeun si rabok beuki nafsu. Nafsuna ngagedur amarahna teu kawadahan. Meni asa dicoog gado ku budak satepak nu basih keneh bau jaringau ceuk paribasana. Wah, kurang ajar sia. Budak bau jaringau geus bisa ngomong, ha? Soal ngomong mah ti baheula ge geus diajar kudu jadi kolot. Ti leuletik geus diwarah, ti mimiti orok, mimiti oa-oaan ge geus diwarah, hauhakeng, pan diajar ngomong teh. Nah, anika make ngarasa heran sagala. Ningali kaula ayeuna bisa ngomong. Yah, sia nemal wae deuleu, ha? Soal nemal mah memang bisa. Kaula ge bisa ngomong, bisa nyarita. Nya pantes rek nemal oge. Wah, sia kudu dilawan ku bedog deuleu. Andika ngaluarkeun bedog nya kaula ge sarua we atuh. Kudu ngaluarkeun bedog naon salahna? Sok atuh lamun bener-bener andika jago. Sok geura ketrukeun ilmu panemu jampe pamake. Geura ebrehkeun wawasen teh. Geura temongkeun kabisa teh. Urang ajar sia. Para wargi sadaya. Harita kene si rabok harita teh ngabarkeun bedogna samerut. Narajang nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Untuk kekerot nahan nafsu nu luar biasa. Dan nyaan cenah meni asa keuheul ningali budak satepak. Padahal geus jalug-jug lain budak satepak. Ngan ningali beungeut masih kene budak, masih kene can loba pangalaman, masih kene bau jaringau. Nu matakeun ningali kayan kitu. Pikeun jakarancasan oge
maneh nage emmung ay banget kudu benang di sopak mah ku bedogna si Rabok. Nu matak harita keneh ciat ngalegotkeun badana, micen panarajang musuh. Puguh we atuh. Atuh tina harita teh manehna bebahe ngenca, tuluy disusul ku jurus kahiji dina ilmu silat atuh cimane. Sanajan budak keneh oge pikeun jakarancasan tapi geus pinter luar biasa. Bubuhan digemleng ti leuleutik kudu jadi bapa. Pikeun si Rabok ngajenghok reuwas teu nyangka geuninganan eta musuhna teh pinter, bisa ngalegotkeun atuh serangan manehanana. Geuwat manehna ngarobah jurus harita keneh para mitra ku jurus Cikalongkobet. Ari eyang Eka Paksi nu geus loba pangalaman, legok tapak genteng kadek, loba luang jeung pangalaman, atuh dina ilmu panemu jampe pamakena, pang-pang nama dina ulin silat, tangtu bisa nyaho sahanu unggul jeung sahanu lemah. Atawa aliran silat mana-mana harita oge nu bisa kagambar kumanehanana, nempo jurus jakarancasan, aki Eka Paksi rada ngagebeg peda sarua pisan jeung jurus warisan ti tuturunanana. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para wargi sadaya tarungna antara si Rabok ngalawan jakarancasan. Dua jago nu hiji masih keneh ngora sedang nu hiji magis kolot. Nu geus kolot anu katebutna si Rabok memang ngaloba luang jeung pangalaman. Sedengkeun budak ngora teu eleh rikat para wargi, bubuhan digemleng ti leuleutik dina ulin silat. Sedengkeun ari Eka Paksi, eyang Eka Paksi manehna bisa nitenan. Bari jeung ningali jurus anu dikaluarkeun ku jakarancasan, manehna ge ngahuleng buanaha geuning ieu jurus teh sarua jeung jurus-jurus tuturunanana. Lantaran eta jurus-jurus tuturunana teh memang dipibanda ku manehna jeung tungturunanana. Geus kitu eta eyang Eka Paksi tuluy manehna ngagerendeng jeroeun hatena. Paingan boga sifat cina teuing. Da ilmu silatna oge jurus kasepuhan ieu teh. Ngan hanya kalwe pangalapan nasahana pun ieu musuhna si Rabok. Moal kuat ieu budak ngora teh. Moal kuat lantaran si Rabok mah geus loba luang jeung pangalaman. Geus loba pangalaman legok tapak genteng kadek, sedeng budak ngora sok sanajan rancing masih atah ku pangalaman. Moal kuat. Bisa bahaya lamun teu ditulungan majigana mah ieu teh. Bisa bahaya ieu budak ngora. Moal bisa laju hirupna lantaran si Rabok jelema teh leungeus. Jelema teh leungeus si Rabok teh. Aing ge nyaho eta teh rampok gerot jelema teh leungeus. Saha kadua gaplok teh lain bobodohan mah. Saha kadua bejo. Gerentes hate aki eyang Eka Paksi teh. Bari lalajo nu tarung manehna manghariwangkeun oge ka budak ngora anu pinter silat. Sok sanajan sakumaha pinterna lain lawaneun nepikeun si Rabok mah. Lantaran si Rabok mah nyaan geus jadi begal, geus jadi jadug mun jadug teh mah atuh kelasna ge geus kelas ngajawara, sedengkeun budak ngora masih keneh atah ku pangalaman. Harita adu nyawa antara jakarancasan jeung si Rabok teh wuwuh campuh luar biasa. Tetolih kana pakalangan anu kacida heureutna, harita ge para mitra sadaya tingkara jeleng tuluy kaluar. Manehna tarung nyaeta di pakarangan warung teh. Sora jakarancasan harita teh menitinga garoak para wargi, ting cariat atuh. Itu ieu para wargi ngaluarkeun sora ngagentarkeun musuh. Da kitu cenah dina tarung mah sangkan musuh sentar manehna ngaluarkeun sora tarik naker. Jakarancasan malik narajang lempeng kana beuteung beheungna musuh.
harita kene tapi para wargi sadaya pikeun si Rabok teu matak hese ngahinarkeun serangan budak ngora model kitu. Manehna mapag ku bedogna make tanaga jurus sabab boga maksud hayang buru-buru ngarubuhkeun musuhna. Ngan eta para wargi atuh tujuan si Rabok teh sigana mah katitenan ku Eyang Eka Paksi. Didinya Eyang Eka Paksi turun tangan manehanana teu cicingeun ningali kaayaan kitu malantaran manehna ge teu mikeun lamun budak ngora ieu anu masih keneh panjang lalakon hirupna kudu nepi ka lampus nepi ka sapada harita. Teu mikeun lamun ieu budak ngora anu memang boga sifat sinatria kudu atuh cenah mulih ka jati mulang ka asal alatan beunang kasabat ku bedogna si Rabok anu boga sifat curang. Dina tarung model kieu sifat curang sok aya bae. Licik atuh dipake dina tarung model kieu mah. Aya paribasa papelit-pelit cenah pakesit-kesit. Nu matak harita ge. Barang ningali kaayaan kitu, atega bareng ngaku kakaayaan kitu, Eyang Eka Paksi gancang ngulangkeun dampaleungeunna, make tanaga batin anu pohara kuatna. Mantuan jaka rancasan ngadu tanaga jurus anina tungtung ngebedogna. Tang bedog jeung bedog diadu meninga purinya ibakating kutari. Kebru si Rabok harita teh para mitra rubuh berinang karak pengkang kena ku tanaga batina Eyang Eka Paksi anu disambungkeun ka jaka rancasan. Nempo musuh narubuh sarta manehna ngarasa teu kuna naon rikat muru ku jurus ka-20 tea dan hanjakal si Rabok kaburu ngejat manten atuhna anu narajang teh anu bruk angin. Keur waktu awak jaka rancasan nyampoyong kene sakilat harita si Rabok ngaheumatkeun bedogna ngala kana beuheung musuh. Ngan para mitra ngaso heula. Aduh, kumaha ye beunang teh atuh beuheungna si ieu jaka rancasan ku si Rabok. Serangan si Rabok ampir teu katitenan harita teh ku jaka rancasan. Dina kaayaan kitu siga-sigana jaka teh meureun. Pasti we lampus nyawana kaserang ku bedogna si Rabok. Bedog nu sakitu badagna para mitra jaba seukeut ka bina-bina. Da nyaan lamun sakali dipake anu ngeplas tangkal cau ge langsung harita keneh rubuh tangkal cau teh. Beda we tangkal cau mah hipu lagi sadaya. Tapi pikeun Eyang Eka Paksi henteu mikeun deui bae. Lamun seug eta budak ngora kudu nepi ka nemahan pati akibat tarung jeung musuhna. Kulantaran kitu barang eta bedoga ampir pisan keuna kana palebah batak-takna eta nu kasebut budak ngora jaka rancasan. Si Eyang Eka Paksi teh manehna niupkeun atuh bari jeung manehna niup leungeun. Geus kitu kaluar para wargi tina leungeun ngan teu katingali ku mata. Yen eta aya hiji kakuatan anu nahan bedoga si Rabok. Barang bedog dihembatkeun sakaligus tek aneh luar biasa. Aneh luar biasa. Eta majuna bedog teh katahan ku tanaga batina Eyang Eka Paksi. Malah si Rabok rek sakeplas-keplaseun bedog ngadek ngan saukur keuna teu keuna kana naon, teu keuna kana awak jaka rancasan. Ningali kaayaan kitu langsung jaka rancasan manehna ngalegotkeun awakna lantaran manehna ge sieun ai bedog keuna kana awakna mah. Teu nyahoeun eta teh alpukahna Eyang Eka Paksi. Waktosna syekh.